Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1, kumaha daramang? Alhamdulillah, mugia barudak senantiasa aya dina lindung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah barudak dinten ayeuna urang atos lajeng ka pangajaran salajengna nyaeta ngaregepkeun dongeng. Sateuacan eta urang ngadua ti payun ya. Ngadua mulai. Rengse. Amin. Nah, mangga barudak buka buku Midadamina halaman 30. Nah, di dieu aya dongeng sakadang gagak maling dengdeng. Apal teu? Sakadang gagak teh saha? Nyaeta manuk gagaknya. Maling dengdeng aya dengdeng teh lauk atawa daging anu digaringkeun. Nah, mangga dibaca anu acan tiasa maca wios ngenta bantosan ayah atanapi bunda di bumi kedah ngabantosan macana nya anu atas tiasa maca mangga dibacanya soleh sareng solehah dibaca diregepkeun dongengna teras salajengna ngajawab pananya dina halaman 33. Nah, pananya nu kahiji nyaeta kamana gagak teh hiberna, nu kadua dengdeng anu dipoe teh dina naon tempatna. Mangga dijawabnya barudaknya dijawab mudah-mudahan leres jawabanna. Oke? Nah, salajengna urang ka pengajaran kaopat ngeunaan kaluarga. Nah, keluarga teh saha wae coba tebak. Ya, aya ayah, aya ibu, aya misalkan ti Sundana aya Rama. Rama teh ayah atanapi bapa. Aya ibu eta teh ibu mama atanapi bunda atanapi umi nya. Mangga nah ayeuna di halaman 30 genep mangga dibuka buku Midadamina ngunikeun aksara heula ti payun urang sebatkeun heula nya aksarana. S W Y H C tiasa diulang mangga. S W Y H C. Alhamdulillah, mantap, luar biasa, aralus hebat tos tiasanya ngenali huruf-huruf. Nah, salajengna maca munggaran hiji nyaeta ngeunaan kaluarga Mida. Kaluarga Mida aya Mida, aya Dami, aya apa, ibu, bibi, paman, uwa istri, uwa pameget, nini, aki, uyut, incu, wida, budi. Nah, yang salajengna kitunya sareng maca munggaran 2 bacana dibantosan ku ayah atanapi ibu anu tak can tiasa macanya anu tos tiasa mangga dibaca ngiringan ibunya. Tales ateul tangkal harendong endog entog pangpung gararing gelang emas peuteuy dibeulem cacing kalung heulang ngalayang bedog panjang bincurang katajong peuyeum sampe hayam nyileunglem
maafnya hayam nyileunglem. Ketan hideung gedang gumading. Nah sakitu ti Ibu. Nah mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun barudak, sok mangga dibaca maca munggarana, dilatih nya, sering-sering latihan macanya barudak. Mudah-mudahan urang teh amun tos tiasa maca ngeunaheun maca carita, kena gaduh komik maca carita komik, gaduh buku-buku maca buku ngeunaheun. Sumangatnya diajarna tong hilap maca bukuna. Oke, tong hilap ngabantosan mamah sarang bapak di rumahnya di bumi bantosan. Oke anak-anak, hatur nuhun. Sakitu wae ti Ibu, mudah-mudahan aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.